di mana terjadi nulima bakal bukti nulima. Hiji iza akalu riba, di mana kaum loba ngadahar barang riba, maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba, urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba. Masalah naon kuari ribaan urang meuli imah kreditan riba. Kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba. Ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus, padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bayatu tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan, coba naon nu ribaan. Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tungke eta? Ibadah ka Gusti Allah. Ieu kuari urang nah mana nu terlibat? Mana? Urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usaha teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah, disumbang ku pamarentah, pan pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus, petanina anu bisa mah rada deureus, tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere. Ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba, tunggu bakal terjadi khosab wa zalal, gempa-gempa, ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge. Sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khosab waz zalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing ade. Hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakeun mana aya ku ari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese.
nu kudu hukuman haram tetap haram kiai masih kene ang-angan asana emang keur ieu mah haram eta budak kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta ieu mah haram ai kuari mah ya wallahu alam lah baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh masalahna eta keneh kok ganti tahun ka dieu urang kabawa ka ditu masyaallah karim tinggal tunggu qahatul matar ditahan bakal hujan dina ayana hujan teh jadi kabarokahan biasana turun hujan teh sejuk tiis tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur dua nomor katilu wa iza zahara zina wa alanu bihi kana al maut wa kasura fillas di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalohirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba pararaeh ngadadak kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin bae urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu wani rerendengan ja isin ku urang lembur masih kena aya adab tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh silih pacok di jalan Masya Allah geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung lain berarti halal lain berarti menang leuheung masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa na'udzubillah min dzalik lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina lamun baheula di zaman Pak Harto zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas nu aya di puncak saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu menteri anu cengcemana anu eta zaman eta kuari mah geus ambalaya kuari mah lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu kitu keneh kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika ka Inggris ka mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu jarariji aing mah ngadengeun lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik uyuhan betah hari rup di dinya uyuhan betah hari rup di dinya Masya Allah nah ieulah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot ngadadak truk maot engke bakal ambalai kuari geus kanyataan wa idza muliyatiz zakat di mana teu daek zakat dalam halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan lantaran eueuh kajujuran kan manusia kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang ieu WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna
nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urang ndak berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir urang kene nu salahan datang nyana mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan diterima atuh kan laluasa boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atuh nyana leuwih laluasa gerak maka lain sekadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan ge geus dikuasai ku nyana akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan, hanya sekedar sebuah penghargaan, hanya sekedar sebuah dunia, tapi acak-acakan makan kabehan. Iyalah, lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir, kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi tetapi aya aturan-aturan main setelah dibuka blak kuari geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati jadi gubernur urang geus teu berdaya kuari akibat urangna keneh lunak ku dunia tinggal diperhatikan ku urang ka hareup lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran. Tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon hartina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Taruhlah napas-napas demokrasi mana atuh kuari lantaran lunak terhadap ahli zimmah kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah tinggal orang introspeksi negara nu sakieu gedena dicekel ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang bodoh amat urang bloon amat urang goblok amat urang tolol amat urang ditolol-tolol ge emang urang mah tolol digoblok-goblok emang urang goblok kunaon atuh hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil negarana luar biasa geus puguh pertanian logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking mahmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi, tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara berarti kan gede dicaplok ieu negara urang berpikir nah iyalah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah cekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut kanatid daulah kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah naudzubillah min zalik wa min zalik qul bejakeun ku anjeun Muhammad li ahli Makkah ka para ahli Mekah ketika aya kesulitan
anu terjadi di masyarakat, baik kesulitan-kesulitan alam kadeleuna kumaranehanana, aya angin, aya batu, aya hujan teu eureun-eureun, aya badai, aya gempa minimal lini erosi, kemudian aya tsunami, atawa sandang pangan mahal, atawa paila, atawa keributan. Nah, penyakit coba tah ketika kos kitu saha anu bisa ngaleungitkeun jeung nu bisa nyalametkeun. Bejakeun Muhammad ke ahli Mekah. Bejakeun. Coba Muhammad. Kangjeng Nabi teh titah nanya ka para ahli Mekah khususna mayunajikum min zulumatil barri wal bahr. Saha coba nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh ketika aya zulumatil barri wal bahr. Artina zulumatil barri teh popoek berang, popoek daratan atau popoek lautan merupakan suatu kedahsyatan siksa. Sok geura andai kata tengah peuting anu poek, kemudian aya mega ditambah deui kapoekanana lantaran bulan bintang ditambah deui ku angin anu menggebu, terus teu eureun-eureun macam kituna sebagai siksa. Saha bejakeun anu bakal bisa nyalametkeunana? Keur carita hakikat atawa di lautan nya di jero laut nya peuting nya aya mega. Bayangkan ku urang ditambah dari ombak anu luar biasa naik ke darat atau di laut anu keur naik parahu, naik sampan, naik kapal atau anu keur ngojay. Nah, ieu saha nu bakal nyalametkeun saat-saat seperti itu? Bejakeun ka ahli Mekah. Coba bejakeun ka ahli Mekah, coba saha anu bisa nyalametkeun? Eta keur carita hakikat kekayaan alam seperti kos kitu. Urang mah nyarita teh kejadian alam yang adanya si bule. Henteu bae urang menyokot aslina. Eta teh aya nu nyieun kikituan teh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu semata-mata kos kitu Gusti Allah mun teu disababan ku urang sebagai penghuni bumi. Sok gerage, bejakeun saha tah nu bisa bakal nyalametkeun? Moal aya nu bisa atuh kabeh ge. Ketika ditanya kos kitu mah kabehan ge moal aya nu bisa lantaran aya jelema naik kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi. Diberitakeun ku nahodana bahwa kapal tidak akan selamat. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita. Kabeh Allah 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 di tengah lautan dek minta tulung ka jelema kumaha lantaran di tengah lautan kapal oleng oyag-oyagan nya peuting deui nya mega luar biasa sinar setik-etik acan parahu atau kapal parem sedangkan diberitakan ku nahodana kapal kita ini akan tenggelam. Kamana coba mun tayang? Jaringan-jaringan anak teu bisa lantaran error. Telepon kamana teu bisa. Tinggal ngan ka Allah doang. Nu Katolik jeung nu Kristen geus saat eta mah pasti Allah. 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 Sobat tah. Komo nu Islam sanajan nya tukang mabok. Nyana tukang zina, nyana tukang korupsi ketika kapalna oleh Allah, 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 Allah. Allah-Allahan kajian guku mah ge. Tah saat-saat kos kitu teh saha tah nu bisa nyalametkeun? Atau naik kapal udara. Biasana lewat Abu Dhabi gerbek diberitakeun ku pilot para penumpang yang baik. Kapal kita menemui masalah sebab cuaca buruk di keatasin ini gelap, di kebawahin angin besar.
ditabrakin ke sono, kita masing-masing berdoa saja. Rasanya cak pilot, rasanya waduh aing geus dah deuk pilihan eueuh deui. Kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi, wah mending ka eta bae sana gunung bae eta mah. Waduh kita buang ke kiri laut, wah sarua bae cilaka ieu mah. Udah ini mah tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita. Waduh atuh geus poho ka anak, poho ka pamajikan. Sangkilang gelis jasa ge pamajikan, tetapi Allah asa dihareupeun Allah. Eta keur carita kejadian di udara, kejadian di laut. Kuari kejadian gering urang sadaid. Mercy ambalayah di imah. Cadillac ambalayah di imah teh. Mobil Hammer kan ambalayah di imah ja urang boga perusahaan. Sawah urang, tanah urang satungtung deuleu. Pamajikan orang nu di imah, nu di pila, nu di hotel ambalayah lobana luar biasa. Urang kaserang penyakit jantung atau darah tinggi ditambah ku manis. Geus pupurieun. Pupurieun ieu mah. Aduh. Lantaran manis dibere obatna teh ieu teh kudu pait bertentangan jeung darah tinggi. Diberi obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emah. Nah ieu sangat bertentangan. Kumaha ya kos kitu teh? Diimpus urang di dia. Kieu bae di rumah sakit, di ruang ICU. Boro-boro sasaha anak jeung pamajikan ge geus semeunang ngalayat. Geus di ICU bae geus kieu bae. Mobil ambalayah di imah, perusahaan urang ambalayah di unggal kota. Pamajikan urang sakitu garelisna nu luar biasa, tanah urang satungtung deuleu geus puguh pake mah kitu keneh beas di gudang geus teu kacaritakeun. Wah luar biasa, imah lain hiji bae. Unggal kota boga imah kuari urang aya di ruang ICU. Bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu saha nu bisa nyalametkeun, coba bejakeun. Hartana bisa nyalametkeun, jual ku sia harta jang nyalametkeun nyana. Imah bisa nyalametkeun, sok bawa ka dinya imahna. Mobil Cadillac na tuh termahal di dunia, nu bisa nyalametkeun ka dinya bawa ku nyana. Atawa wanita cantik urang Karawang, urang Surbang anu ngegel muter teh bawa ka dinya. Bawa atau orang Libanon anu cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa ka dinya. Moal aya geus kieu bae ngagolan, napas lagi geus dibantu make oksigen. Dilayat, ini temen bapak, temen usaha bapak. Dina hatena ngabur sia. Teh hayang aing mah didatangan ku sia. Babaturan korupsi didatangkeun ka dieu goblok sia. Ini temen bapak Pak. Temen apa? Ini temen usaha bapak. Oh jangan. Dina hate mah teu bisa ngomong dah. Inditkeun aing keur ka Allah sebenarnya. Tapi lamun datang mah ini santri mana ya? Santri nu datang ka bapak teh nu teluk ditanya nyana deuk macakeun Yasin. Diuk didinya tadi. Hayangin saat eta mah tadi didatangan ku santri. Supaya kabantu-bantu nginget-nginget Allah. Aya laku santri mah geus kos kitu. Malah mah nyana teh amanat. Coba si santri teh kiai tita ka dieu kitu bang macakeun tah cai. Ji atuh keimanan mah jantung Allah. Nyana geus ge Allah teh inget ka mobil, teh inget ka imah, teh inget ka istana, teh inget ka jabatan, teh Allah. Bejakeun Muhammad. Saha nu bisa nyalametkeun saat-saat kritis modal kos kitu. Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun? Moal aya. Apakah nyana boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Apakah manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Malah gilaeun kanu kos kitu. Saha? Sebabnya lagi tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DP na jeung sasamaran di jero hate. Bahasa sumut bage Allah-Allahan, bahasa hatena ge Allah-Allahan.
moal aya anu muntayang ka makhluk, moal aya anu muntayang ka harta, moal aya nu muntayang ka jabatan, moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan. Saat eta mah tad'unahu tadarruan wa khufya hiji Allah. Bejakeun Muhammad sahat anu bisa. Moal aya nu bisa nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge. Saat orang kena musibah di kapal, saat orang kena musibah di udara, saat orang kena musibah ragag misalnya di luhur gunung, mau inget kana naon? Orang naik gunung, mendaki gunung ke tebing tek di luhur, kemudian ragag kehandap mau inget kana naon? Allah, brek, modar sia. Saat bisa nyalametkeun saat eta. Dadung tinggal dadung. Jelema tinggal jelema, moal aya nu bisa nyalametkeun. Tah, urang teh dititah teh saat-saat keur henteu kakenaan musibah, saat-saat keur teu kakenaan ku syadaid, gering misalnya kudu nol seperti eta. Nu mantak waliullah teh bisa nganolkeun. Seperti jelema-jelema nu kakenaan ku dahsyatna panyakit, nol nya pikiran anak. Tak urang teh supaya nol teh sanajan urang kadelena bergelimang dunia, sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat, tapi hate urang nol. Tah cara etalah ahli torikoh mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hate teh ulah aya harta, supaya di jero hate teh ulah aya makhluk, supaya di jero hate ulah aya nafsu, dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis. Tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peting, kemudian zikir ka Gusti Allah sapoe sapeting dua peting sebulan setahun, mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang ngabimbing guru mursyid, mulai cuek lalaunan ka makhluk, mulai ka dunia, terus ka belah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun, padahal awakna sehat, padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah, tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah etalah waliullah teh kos kitu, padahal sehat awakna. Hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah. Aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung. Eueuh ka sasaha? Sugan ka makhluk henteu, sugan ka dunia henteu, sugan ka jabatan henteu, sugan ka jin henteu, sugan ka jurig neo-neo henteu, sugan ka batu combong teh henteu, sugan ka batu anti tembak, sapira batu pake nyeun imah habak. Oh hiji be Allah tadarru wa khufyah. Tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue. Bisakeun urang begitu. Urang mah aya bisa geus gagoler. Ararawas buraga daing keur ka Allah recok cenah teh. Tipi pareuman tipi. Ngagoler bari nungguan bawa isuk bae sore. TV ya we pindahkeun mudah pindahkeun. Abah nek zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asa nek di ka Allah we. Padahal mah TV loba mobil moga segala rupa. Awaskeun. Pamajikan lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus ini teh. Jaga sewa rasa tuh kos gitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeunah sote keur sehat. Boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan kuno gulis geus teu hayang. Asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon gadaleuna beungeut. Padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis. Geus bae ka Allah. Malah nu tilok zikir ge ditasbehan di dinya pan sokna kan nu gering teh padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir. Ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah itu dipake Allah nafas kaluhur Allah geus eueuh sebab ka nyeri geus luar biasa
geus lain hayang sosodoan jeung awewe, geus lain hayang lelempangan make mobil mewah, geus lain hayang barang dahar makanan-makanan menu-menu anu lazat lain ieu mah. Hayang nangis kapanggih jeung Allah bae, lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah. Allah Allah Allah. Saha anu bisa moal aya. Badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke-engke saat urang kritis. Ji, ja urang ge bakal modar sarua bae. Je, emang parang sana kumaha meureun sakjana mah. Masih kene SMS-an kene tolol teu budak. Mun bisa mah kuari, mun teu bisa engke saat urang ngagoler. Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa. Kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada tanaga rada aya. Ceng, remote mana? Sial teh urang Cikupa geloblon. Remote naon ki? Remote TV mana? Remote TV. Emang laki deket TV kesel abah. TV kadegeun nu gede, TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari. Saminggu ka tukang ngawaskeun TV garieung jangan awas. Kuari barang leungit TV remote na mana? Mun aing jadi incuna di talian gua aing. Jelema teh kos itu percis. Eta teh lain batur sia. Ya Karim, ya urang kasinggung ku Quran ya, Masya Allah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tang ngabejakeun ka urang percis. Ya Allah ya Rabbi. Bejakeun Muhammad. Saat di lautan, saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun. Di saat udara di udara. Kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun. Di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba. Di saat recokna kaayaan budaya, politik, ekonomi, riweuh saha anu bisa nyalametkeun. Bejakeun ka ahli Mekah. Qul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tatadina manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomongna teh bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana panyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula. Andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin. Kami bakal syukuran ka Gusti Allah, bakal iman ka Gusti Allah. Kos kitu kabehan ge. Orang-orang musyrik di mana kekenaan ku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah di jero hatena baik langsung ku sungut kadenge maupun jero hate jana ngadoana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi Gusti lamun teu mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mandek ngaji bae jeung jeung ibadah bae moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui blon
aya aki-aki lain aki-aki aya jelema budak ngora tabrakan barang tabrakan teh parah luar biasa diimpus terus dibawa ka ICU kabladina rada deres diurut nu para rotongna terus kieu bade mana ngomong ka babaturan geus aing mandeg tobat moal mabok deui moal judi deui lah aing mah karasa jasa iki nyaho cagernya henteu mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mandeg ka masjid bae endek ibadah bae geus teu hayang mah kos kitu sieun paeh caknya nage aju rada deres bisa make tungked saeutik Jumaah ge jam 10 batur can ka masjid jangan geus ka masjid urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh terus bae dihareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11 terus gua hari mah geus teu kudu make tungked ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10 ku hari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid eta di Cikupa anu kos kitu percis jasa aslina mah urang Cilongok sih Cilongok Gandu eta kos kari itu eta nya ge ngomong di jero hateun aing lamun cager mah dek ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui ieu eta percis kos urang Mekah andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin kos kitulah manusia kos kitu manusia ya Allah ya Rabb Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah ka para kufar Mekah moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli karb Allah anu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan nu terjadi ka dirina moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang mun tayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh mun tayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum iyalah kabehan ge kos karar itu tah eta keur carita anu musik nu iman kitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mandek ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae oyak-oyagan kapal teh geus luar biasa geus deui pake kaingat hiji we Allah napas kaluhur kahandap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang ka anggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu tadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui percis kos karar itu Masya Allah kari ieu kadeuleu ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa tekadirian ku batu mobil salin ganti pakaian burulang pereleng luar biasa dahar sakung maha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah dibere gering jual tanah nu itu gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah
harta mata talang raga jual kabeh anak lagi bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nunang melian bea mobil menang melian bea kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 3 jual kuari meuli nu sederhana gerincan cager keneh bahkan leuwih kritis di jero anteun Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah neuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicageurkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandek 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah hendek disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cageurkeun Gusti blak bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah nu kusaha deui geus cager mah lah kan abah mah eunana mah dek ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah dek moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha can loba ieu pantama hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari ka barbar asup deui kuari ancuk deui tah eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing kuari musyrik ka aing kamari minta ka aing kuari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah Qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing maha sagala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara ya kan hiji azaban min fauqikum siksa betimbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nyepoe hujan banjir ka buah wacaa siksa ku aing
atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak atau poek teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min pau kiku aw min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geura hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag ha saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertek bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Oma Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge aya arah acak-acakan budak isi nagara dek dikumahakeun tapi ceuk lama lamun Oma Irama jadi presiden bakal pertama santai ngeunaheun ke beres santai lari pagi ke kajen kumaha Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres brak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya ya siksa tadi tiluhur geus begakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing cadap mimiti lini kedua masih keneh iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeuleu nama gunung ret nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia pindah ke mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah tuh saya Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolelir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayang